Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana anak denyek sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng teh mitra nyanak judul nyaeta dongeng zaman baheula dina judul Buk Indung. Ayeuna teh seri katilu nya. Teu karaos mitra. Mudah-mudahan mitra-mitra dina dangket ayeuna nuju aya kawilujengan salamina disehatkeun. Sehat lahir, sehat batin. Kamari teh dina seri kadua nyaeta nuju nyarioskeun yen Bantar dipegat ku Mang Sarmo sabalad-balad. Dugi kadinya nya mitra. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der. Ah. Beungeutna beureum. Ere beusi atah peuleum. Untuk kekerot panonna molotot sigarek loncat. Bari beureum, panonna teh beureum. Beureum ge teu cukup ku beureum, uratan. Sigana mah panon kitu geus pinuh ku dosa. Saha atuh anu teu gigis ku Mang Sarmo. Mang Sarmo sabalad-balad anu geus kakoncara peungis kacida biadab tur talanges. Teu kaop batur salah, teu maen haok gaplok polotot. Teu saeutik warga di dinya anu disiksa. Teu saeutik anu geus paragat nyawa dina leungeun manehanana. Saha anu baha ka manehna tangtu bakal diparagatkeun nyawana. Warga di dinya ngan saukur bisa nurut ka manehanana. Jadi keur Mang Sarmo sabalad-balad lamun aya acara nya acara kitu babakti teh mitra susuguh kasiluman kasilumin eta teh kasempetan keur manehna keur neangan kauntungan. Sabab lamun rek babakti kasiluman teh anu aya di Gunung Asepan kabehana kudu mere dipaksa we lah. Merena ge ditarget. Lamun mere saeutik dipolototan. Anu watir mah keur jalma anu teu boga. Pakaianna saeutik. Keukeuh we. Jadi sabenerna mah sebagian warga keur nyinghareupan acara babakti eta seungah kacida. Beda jeung anu geus ngadarah daging. Aya sabagian warga lamun cenah teu ngalaksanakeun bisa cilaka. Lamun aya dikumpulkeun tina 50 jelema ge geus sidik. Da meunang hasil kukumpul ti warga anu alesan keur babakti ka Gunung Asepan teu kabeh dibiekeun. Lolobana mah biasa we diasupkeun kana saku. Ari ngomongna mah biasa keur kapentingan warga. Keur kapentingan anu ngebon huntu eta mah mitra. Da anu penting mah memeh keur ka warga teh didahar heula ku manehanana. Didahar heula ku anak pamajikan manehanana. Eta mah ti jeung cara supaya warga ngagugu.
bari disingsieunan. Ningali kitu Bantar teu ieu gugup komo seber mah. Cek pamikir Bantar keheulaan kudu sieun ku ngaranna Mang Sarmo. Jalma durjana anu bener-bener kudu diberantas. Ya panyakit anu geus ngakar lain panyakit leutik, lain panyakit tumor deui, tapi uyutna baona jangawaringna gudeg-gudeg tumor. Cek pamikir Bantar batur sieun ari kuring mah keheulaanan pati-pati paragat ieu tempat teu jadi masalah nangtukeun bener jeung adil. Sabab lamun diantep kalunta-lunta ieu warga anu aya di dieu bisa cilaka. Pok Bantar nyarita bari tetep tenang. Hei Mang, sakali deui kuring hampura teu bisa mantuan. Da kuring ge loba pangabutuh. Kuring boga uruseun diri kuring jeung indung kuring. Komo indung kuring ayeuna keur gering. Jeung kalakuan kitu teh geus lah eureunan. Geus sidik eta teh pagawean iblis idajil. Ya mah ku batur di jauhan iblis teh ari ku emang. Malah dipuhit, malah dijieun sobat. Kitu cek Bantar. Dina nyaritana tatag. Ya Mang iya. Dengekeun ku Mang. Lamun iblis dikitu-kitu cacak-cacak teu di paraban manehna neangan komo ayeuna di paraban beuki we ngeunaheun. Sok ayeuna mah angguran mah keur araringsap Mang teh geus kolot pan eta dina sirah bodas teh lain kemang jamu tapi wis tandana geus kolot pan sakedeung deui ge meureunan di ruang. Kitu ceuk Bantar deui. Kituna teh Bantar angger we bari tenang ngan tetep Bantar waspada bisi jeung bisi. Mang Sarmo nyerang. Mamatahan sia ka aing. Sia teh gablek naon? Gablek pangabisa naon? Bebenyit bau cikur. Pabenyit karek porojol tina bujur. Wani-wani mamatahan kangaran si Sarmo. Nah sia teh teu apal. Saha aing? Teu apal? Deuleu atuh. Deuleu kumata. Dengekeun ku jejuwir. Aing si Sarmo. Sakampung Cibet gigis ku aing. Lomboro pangkat sia. Wa kampung RT kabeh awaan wani. Ari cucungik sia. Karek bijil tina bujur geus kongkorongok kunyuk. Kituna teh ngan hiuk dampaleungeun Mang Sarmo anu meber. Maksudna mah rek nampiling pipi Bantar. Tapi Bantar ge mitra anu tadi teh teu ieu gugup, teu ieu gempeur. Tenang we. Sabab lamun Bantar gugup, lamun Bantar sieun, meureunan cilaka teh.
Bantar sakilat malikeun awakna. Bari kituna teh bantar rikat ngagibegan awakna make jurus anu dididik anu diatik ti Aki Sanusi. Heuk, dapalengan Mang Sarmo ngaheung bangbaraan. Karasa tebakan gerakan anak kacida tarikna. Bobohan Mang Sarmo hiji kolot anu geus kaitung kolot jago. Dina urusan gelut jeung tarung geus latihan ti leuletik diajar ti bubudak teh lain bohong mitra. Barengan jeung kitu antar rekat narik suku katuhuna ka tukang. Heuk, tos. Damalengan Mang Sarmo ngakeblos ngakan angin. Atuh tumrapna ka Mang Sarmo lain dikieu nafsuna. Untuna beki kekerot. Urang ojor ieu bebenyut. Bener-bener hoyong modar. Kitu cek Mang Sarmo. Bari kitu teh Mang Sarmo jeleng loncat. Sukuna ngalayang. Maksudna meureunnan arek ngajejek sirah bantar. Heuk. Suku anu cebra gerakanana cepet kacida. Bubuhan Mang Sarmo ngagunakeun dina jurus andalanana. Maksudna mah mangkluk kieu mah huluna ku aing kudu dibebeuskeun. Tapi batar ge atuh lain budak atah-atah dina tingkat wawasena. Gemblengan Aki Sanusi anu geus asak. Bantar umurna memang ora mitra. Ari umurna disebutkeun budak keneh lah, budak kamari sore. Tapi dina tingkat pangabisana mah geus sampurna. Geus bisa diandalkeun. Ningali suku Mang Sarmo ngalayang rek ngajejek sirah, an sakilat bantar ngalegotkeun awakna. Ari kituna teh kan sakilat newak begelang suku Mang Sarmo. Heuk kep pedang pesan. Anu saterusna suku Mang Sarmo ditongtak. Pokoke atuh tanaga bantar teh kacida pedasna. Bobohan tukang pungal panggul jeung geus latihan. Katambah kaimbang ku awak anu jangkung badag. Atau dina nongtak teh mending ngeunaheun. Kumawe nongtak cokor hayam mitra. Awak Mang Sarmo ditongtak bari dipesot ka hareup. Diarep disiapkeun ku tunjelan tuur. Akibatna hebat oge. Mang Sarmo ngagoak pigeuleng. Sukuna panas karasa. Ditambah sirahna asa beulah tur karasa lungleng. Heuk, tuh. Mang Sarmo ngagoak. Siga budak anu nyeri beuteung. Tuh, Mang Sarmo awakna teh susut kana taneuh. Biwirna anu kandel tur uruwi dieu teh nyium taneuh. Anu biwirna Mang Sarmo jeding. Atuh beki ngandelan. Biwir Mang Sarmo teh tadina geus jeding mitra. Disusuk kana taneuh atuh ngagadean ngandelan. Siga Surabi anu katutungan. Angin teh mitra-mitra ge apal kumaha ari Surabi tutung jeding persis ta eta model biwir Mang Sarmo. Ya cukup di dinya tina sela-sela biwir Mang Sarmo ngalai kaluar getih.
Tapi mangsarmu ge lain jawara ata-ata. Lain jawara kamari sore. Cek pamikeun mangsarmu, ajar cenah sakieu mah. Parejak. Mangsarmu hudang deui. Ari katampo dina kituna. Katampo manehna beungeutna muringis siga domba muntaber. Ayeuna mah mangsarmu kudu leuwih hati-hati. Sabab cek pamikir manehanana ieu babejit dina tingkat pangabisana lain bantrak-bantrak. Oh, oh, aduh, aing kieu, ya bulak, elok kieu teh waro, aduh, elan, ya babejit, goblok jurus di bodoh di korek apa? Kitu cek pamikir mangsarmu. Atletikna mah muji, karena pangabisa jeung kakesitan bentar. Pantadina mah mangsarmu nganggap ka bentar teh cenah budak segede kutu kieu. Sakali ngajejek ge aku teh kajor pan kitu. Itu ari manusia anu ria mah. Bonyok. Pamenjit edan. Bontong boga rasa benang. Tong boga rasa benang. Ya, tak. Si Sarmo tan pernah ngerasa keok. Hari masalah diadu mah. Sok ieu bah, jabak we lah, jabak. Kitu teh. Mangsarmu bari masang deui kuda-kudana. Alah. Montong loba ngabacot, Mang. Tong loba ngabudah. Sok buktikeun. Geus teu usum ngabacot ngabudah ngomong tarik kaos anu heueuh. Ya, Mang. Keur kuring mah butuh kanyataan, butuh bukti, lain ngabacot, lain ngabulae, lain nyeupah. Sok maju. Kitu cek Bantar bari belak cangkeng. Bantar ngahaja mancing mangsarmo supaya nafsuna leuwih ngabulae. Benar teu salah. Mangsarmo geus teu loba ngomong. Jalina sa disebit beureum. Celang mangsarmo luncat. Pereupna anu badag ngahiung bangbaraan. Maksudna mah arek ngagedor nyaeta ngarah kana palipisan Bantar. Tapi di dia Bantar geus waspada. Bantar ngasakilat narik deui kuda-kudana. Nyata suku tukang heoplos. Serangan mangsarmu ngageblos deui. Nyawa serangan ngageblos. Celeng. Mangsarmu luncat deui. Ayeuna mah peureup katuhuna. Anu badag ngahiung bangbaraan. Lempeng pisan maksudna mah rek ngarah kana cukang irung Bantar. Bantar ayeuna mah teu ngagiwar. Tapi sakilat nakis pigeulang leungeun mangsarmo. Tuk. Dua tulang diadu. Mata kelinu kadengena bakat kutari. Akibatna hebat oge. Awak mangsarmo ngako ngoleweng kakenca kadorong ku tanaga Bantar. Ari banget na muringis siga budak keur muntaber.
Oh, dan elon elon eta kokot pabanyet yun dilarang tuas si koplok teh pakara aduh pakara aing mah pakara bener oh pakara aing mah batuk jeung kokot tuas itu cek pamikir Mang Sarmo tapi Mang Sarmo teu ngacirikeun jeung Mang Sarmo sadar kana kayaan Mang Sarmo anu saterusna narik kuda-kudana ka tukang ayeuna mah mane ngaganti seranganana ku peureup kenca nyewuk dihandap ari maksud jeung tujuanana rek notog hulu angan bantar tapi ku bantar tadi antep sakilat ku bantar dipapag ku pigelang leungeunna duk diadu deui sorak tulang ngabeletruk Mang Sarmo muringis deui beungeutna sepa siga budak anu hayang jajan teu dibere ku indungna kituna teh awak Mang Sarmo cumari jeug siga hayam eleh main selot dina kayan kitu teh diantep ku bantar perep bantar nyeu geus teh bisa misleut deui mitra ngagedor kana careham Mang Sarmo pas pisan meninenggel Mang Sarmo ngagoak ciga anak monyet dirojok bujurna awakna ti bebet kana taneuh ngableb tarik pisan hiu gitu na teh ngagoak pikawatireun ngageblugna tarik pisan kumaha we anak gajah geubis tina cukang curungan Mang Sarmo titeundeuk kana taneuh bari pas dihandap teh aya batu leutik nya leutik teh cukup lah sagede peureup budak atuh pas kana ujurna Mang Sarmo buria buncelik panonna mulan kaluhur kumaha we anak monyet anu rek ngajuru pas pisan palebah bujurna asup pisan lamun teu kahalangan ku calana masigana eta batu anu segede peureup budak asup bisa-bisa nyayang dina beujit Mang Sarmo ngan untung salanana kuat pangsi bubuhan bahan baheula lamun teu kitu mangalalap wah meureun kudu dibawa ka rumah sakit kudu meureunan dioperasi kabayang mitranya pomi batu asup kana bujur Mang Sarmo ditambah carehamna asa nyengsol bari tina bahamna kaluar di getih we atuh getih nu tadi ge karek ge saat ditambah deui ayeuna nya lumayan ngabulaeh siga monyet anu keur nyeupah Mang Sarmo kagarongan umarurung ngararasakeun ka nyeri bantar lamun rek niat hayang ngangeuskeun Mang Sarmo atuh kali ngajejak we sirahna tapi ari keur bantar taya niat nepikeun ka boga pikiran kitu teu boga keur ngaran bantar boga tujuan kadinya cek pamikir bantar sugan we Mang Sarmo bisa babalik pikir gitu ari cek pamikiran bantar mah halus pikiran anak eueuh hianat eueuh hayang dalaka ka sasama
Tapi sabalik nah ari mode Mang Sarmo mah panjiwana lain. Tapi kerek kitu Mang Sarmo keur pikiran Mang Sarmo pikiran cewana geus kalimpudan hawa nafsu geus ngadarah daging. Komo manehna geus ngahiji jeung idajil iblis jeung bangsa siluman nyaeta nu aya di Gunung Hasepan seolah-olah geus kontrak lah manehna mah. Padahal Mang Sarmo maksakeun hudang bari awakna cumarijeg deui. Ayeuna mah cumarijegna beuki loba. Siga angkot anu kempes ban galeong ka ditu galeong ka dieu. Kumaha we munding beres ngajuru anu teu make paraji. Jerik-jeuk awakna cumarijeg. Pok bantar nyarita, aduh mamang tong maksakeun teuing atuh. Tong maksakeun teuing ari teu acan sehat mah. Sok ayeuna mah geura bobo we heula. Bobo tong maksakeun bilih karugrag sanesna naon. Upami tos karugrag mamang langkung repot. Kitu cek bantar bari seuri nyerenge. Tobarapna ka Mang Sarmo eta omongan lain omongan anu matak geunah tapi omongan anu peureus kacida. Peureus teh lain peureus bobodoan. Serepet Mang Sarmo ngalugas bedogna. Dipanjang tur seukeut katojo ku panan poe. Meuni boborelakan. Kitu nate Mang Sarmo srog ka hareup. Maksudna mah siap-siap arek nyerang deui ka bantar. Keur kitu aya nu ngagorwok bari nyampeurkeun. Hop. Hopola, keola. Lolonan ieu teh. Make ribut di dieu. Si horeng mitra eta teh anu datang nyaeta Pak Tua Kampung. Atuh Mang Sarmo teu neruskeun nyerangna. Ngareret ka Pak Tua Kampung. Sarerea ge ngareret ka asup bantar. Pak Tua, kitu cek bantar. Semua ajrih ningali Pak Tua Kampung teh. Ke. Aya naon ieu teh? Aya naon? Kitu cek Pak Tua naranya ka sararea. Pang namah Pak Tua ngarasa heran. Nah cenah eta Mang Sarmo beungeutna jeung bibirna uruwi dieu jeung beureum ku getih. Pan ku ningali kitu ge geus kabaca. Yen Mang Sarmo tadi sigana mah geus tarung. Kan lamun ningali tina kayaan geus jelas yen Mang Sarmo teh disebutkeun eleh. Sedangkan ari kayaan bantar estuning teu cecel teu boncel. Pan ku ukuran mah saha anu bisa ngelehkeun Mang Sarmo. Pok Mang Sarmo nyarita, Waduh. Yo, babanyut udah hulo. Ubah aku kuring rek di warah.